Komposisi pilihan kacapi karya Mang Koko TTS ka almarhum Tatang Benyamin Hungkul. Dina dunia kawih Sunda, sohor ngaran Kang Maman SWP, nu sering dilandih si Dewa Kacapi. Komposisi kacapi Mang Kokoan nu sakitu atraktifna katurutan kalian eces ku Maman SWP. Malahan mampu ngabungbuan teknik ngacapina sangkan lebih dinamis. Minggu kaping 20 Mei 2013, Kang Maman SWP dipundut kuno Mahakawasa. Yasa almarhum karena kegiatan seni budaya di Unpad Kalintang Agengna. Seueur pisan pagelaran pidangan seni budaya Rumawat Pajajaran nu dirojong ku anjeunna. Di antawisna euis komariah dina tembang, kawih jeung celempungan. Hamo poho ka Mang Koko, ka Ida Rosida nyukcruk karyana. Wanoh jero ka Kang Ibing, tina sajak kana lagu ti Kang Ayib ku Kang Nano, kabeungharan seni sora Tatar Sunda. Kaping 24 Mei 2013, persis 2 dinten sadaacan Kang Maman SWP dipundut kuno kawasa. Anjeunna ngiring ngarojong tur midang dina pagelaran Haleuang Kuliner Sunda.